Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dia bade ngadongeng sikabayan ngalanangka. Sikabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kencling sikabayan ka kebon. Nyoren badok rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon, sikabayan alak ilik neangan kana tangkal nangka. Manggih hiji nangka nu kolot tur gede pisan. Tuluy we diala ku kabayan. Barang dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga jiga nama mawana berat. Pikir si kabayan teh. Tuluy we nangka teh dipalitkeun ka walungan ku si kabayan. Jung weh balik ti heula da geus kolot ieu. Ceuk si kabayan teh nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang ngalanangka teh komo we meunang nya gede nya kolot, ceuk si kabayan teh. Mana atuh nangkana, ceuk si mitohana nanya. Har, naha can datang? Apan tadi teh dipalitkeun ditita balik sorangan, ceuk si kabayan teh. Ari manehna bodo-bodo teuing, manya cenah. Nangka ditita balik sorangan, ceuk si mitohana keheuleun pisan ka si kabayan. Nu bodoh mah nangkana geus kolot ngan teu jalan balik, ceuk si kabayan sabari ngaleos. Sakitu carita abdi tentang dongeng si kabayan ngalanangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.